Ye bapana nuju nyabutan bibit pare kangge engke ditanam panglipur kalbu pang beberah kana mana khususna kangge warga baraya anu emut kalembur miwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana wilujeng patepang deui sareng pribados di Mojang Desa Channel. Alhamdulillah dina dinten anu cerah ieu pribados tos dugi di Kampung Cinangka, Desa Sukasetia, Kecamatan Cihaur Beuti, Ciamis kangge ningal kaendahan alam nu aya di palihan di aktivitas warga sareng rumah panggungna. Hayu urang tinggal sasarengan. Sibuk Ya. Alhamdulillahnya Pak. iya Punya lira lagi nih kan? labnya bukan macam itu lah Oh, atau zaman Oh di pali gitu Bapak? oh di tengah Nuhun. Depi sarang jenenganana Bapak sangat Pak Wiharta Bapak Wiharta. Bapak tuh suami cari di dia teh di dia teh hampir lah bangsa 20-an 20 tahun. nggak asal mati Sumedang di mah Oh kawit mati Sumedang. Nuhun. Iya teh mung dua bumi palihan jenengannya. ini dua bumi tapi kapal itu masih ada Seueurnya. Tapi raosan bapaknya masih kena panggung. nah gua rasa nama teh kutu kabedak tuh lah Ai kasadineun Bapak kana naon tuh? ai abdi mah ai kan tani tapi sok nyaba sok ulang koloyong ka Majalengka ke Bicara Solo nya buka Jakarta lah di mana wae tos abdi mah gitu leader bicara naon Bapak? ai kapukun abdi mah somai Somai. Ayeuna masih ayeuna mah kana basreng buburu di batur lah yang mah sepuh ada mana ieu mah kalesan panginten nuju di lembur we nya. bulan ieu bulan puasa antar ke sawama belum paling nios deui Oh, mias deui. Nuhun. Iya Bapak berarti tos sasi saum di dinya salami sasi saum. nya salami Kan atunya pas nuju panen. nya nuju panen jeung saum depan lah ada ikaran bulan puasa mana itu teh Nuhun. Tapi biasanya tuh keraminya Pak sonton oge gimana mun pamisalan kan budakna bukbernya. alhamdulillah Iya. medieuna mudagna kan budak sekolahan Nuhun. SD model SMK sanawiyah abdi teh di Majalengka teh budagna Nuhun. nyawa tidak habis sok sholat subuh no gitu ini kan gitu. Iya Bapak, tandur kita bu sabaraha. abdi Mohon. di hampir jam 5 Halo? buan di keureuy Kita bu 5 warga aja sadaya, nugi ka tabu. nah ke paling jam 12 lah mengiat Tapi Bapak tahu? alhamdulillah Alhamdulillah. kadang-kadang Mudah-mudahan kiatnya. kiat-kiat mah lah kiat mah ibarat mah ai kira-kira bahaya mah ahnya Iya Pak, Bapak pame uninya nya sadayana sabar bungi tak kalian ieu. oh gimana dua we anggar Oh iya mah, kawitna 2. dua teh punggul Nuhun. Tahun sabarapa itu? Hah? Di tahun sabaraha ieu? ya abdi mah ka dieu mah di tahun 2020 wae pokoknya tahun 17 tahun hampir 20 tahun di Dijang berarti tahun 2000 murah Bumi ieu tos aya. Hah? Bumi ieu tos aya gitu. panggung yang dirombak di iya gitu di non dibongkar yang geus butut disereyon yang ibu pada mitoha karena mitoha maot itunya Diteraskeun atuh Bapak. Tapi kawitna emang panggungnya kan lebih kaya nanya. panggung abdi mulai ti Sumedang ka dia ge panggung langsung Nuhun. sebuhan di dia mapan ada hiji teh sudah 2 tahun itu model kamu bumi teh kan Oh, alat unjang wae ti payung ka dia karena 700.000 sama mobil nuhun. Sesal panginten kumaha? tebih wae da di dorongan Pangintennya cek kasana Pak. kali itu lembur yang kowe Tapi sok aya orai. orai mah da seueur dengan orai ageng orai biasa ikapungkung orai sege hampir segede ieu tang da mah teu aya orai sanca bagur orang kitu mah Oh, sok aya keneh. iya ngan kitu mah mun ketungkul
ai masuk na naon eta aya peurahan kan itu mohon. mungkut ai sadek itu mah makasanakan punya liran Tapi sering kantor? disewa kantor Oh, kan kita nggak madu sorangan mah tenagana kuat. Sagong kumaha Pak orang ini? bambu. Tah, bambu mah masih ku abdi kuat. Au eta kai Itu tuh mana? tangkal Kayak gedang. Masya Allah. karena ini itu mah tenaga anak. Mohon. Terus orang naon deui Pak? Orang itu kuat, orang sanca paling orang sanca kembang, sanca manuk. Itu kapungkur, ayeuna mah daro sarada cararaan. Pangapunten mohon, Ari. Asli orang dia tapi metos gaduh karaoke ka abdi tadi nama di Laut Kidul Oh, Pangandaran. sanes di Cipatujah di Lubung di kali nama ngandinya ke Jakarta pernah ngabdi jodoh. Wargi-wargi sadaya, masya Allahnya, ye suasana di lembur ya teh, raos pisan sahabat. Leres nate bener-bener raos pisan wargi-wargi sadaya. Tuh. Di palihan dinya bapana kagungan tangkal manggu. Tapi tak acan aya buahan. Wah, wasnya pamitos buahan. Masya Allah. Tuh. Si bapana oge rajin ya teh melakan tangkal naga, buah naga. Buah naga. Tuh. Masya Allah tingali raus pisan ieu mah. Yakin. Nah wargi-wargi sadaya ayeuna teh abi kaleresan pisannya handapun tangkal kelapa ieu teh. Aduh. Kabayang nuju hana angkieu nya nuju sasi saum ngaladogan hiji murag pluk. Segarna masyaallah di tengah poe kieu teh. Astagfirullah. Di saum ieu teh. Ya Allah ya Rabbi ya Razak, Masya Allah tabarakallah. Iya kaendahanana mal aya dua na ya Allah. Nah wargi-wargi sadaya tuh Masya Allahnya iya hasil tanam bapak terus berbuah tuh meni lebeutnya buah cabeina. Palihan dia oge masih aya cabe sahabat tuh. Abi mah tertarik kepada dia ya wargi-wargi sadaya. Masya Allah tabarakallah buah nagana tos kembangan sakedap deui bade buahan. Aduh bangun segernya pamitos saya buahan teh. Gusti abdi teh nya ngemutan we tuangeun ieu teh. Wargi-wargi sadaya ciri khas di pedesaannya tongeret menitararik kieu ieu tongeret. Pami di abi mah ieu teh tos teu araya tos langki wargi-wargi sadaya. Wargi-wargi sadaya salian tiba bapana nanaman cengeknya teras buah naga di dia oge aya kacang kapri tuh. Ieu raos kangge laladnya. Aya ibuna. Ibu. Assalamualaikum. Kotor nih. Wios atuh ibu kotor mah tiasa kokocok. Wi ti sawah, Bu. Sawah kami. Wi tandur ibuna. Mohon. Rengse we nya, Bu. Seacan. Oh, tacan. 2 kotak deh. 2 kotak janten ieu mah ibu reureuh heula panginten nya. Heula-heula. Ieu meni raoseun kieu, Bu. Tiis gitu raos silaturahmi ka lembur ibu. Mohon. Wargi-wargi sadaya ieu bapana nuju nyabutan bibit pare kangge engke ditanam pangintennya Pak di sawah. Tah kaleresan ku ibuna tadi ditanduran engke panginten tos ditandur di pelakannya Bu. Di pelakan pare
Taya bibitna wargi-wargi sadaya. Meni rajin bapak sareng ibu. Eta teh kagungan bapak sareng ibu. Anu nih. Nah, Oh nengah. Dua hasil. Bagi hasil. Oke, kumaha bagi hasilnya pak? bagi hasilnya bagi 2 nih. Oh bagi 2. Katon. Kayaknya 5 sewa. Oh mohon. Kenging 2 kintal, sakintal ewang. Tingawit ngabajak pangintennya. Nandur. Terus ditanam. Sektor mah kudu gaduh. Oh traktor mah kudu gaduhna. Ibu mah gemuk sareng tandur. Oh mohon. Wargi-wargi sadaya janten traktor nama kudu gaduhna sauribu teh ibu mah mung ngagemuk sareng tandur. Engke panginten pas panena ku ibu sami. Ibu di kintal, Mohon. di kintal kayak kayaknya 1 ton mengintan ibu kaduh sak kintal tina kintalan. Mohon. Atau sabaraha lami bu? Hah? Atau sabaraha lami tah? 4 sasi. 4 sasi. Tingawit eta teh. Nyawit kieu tah dugi bisa panen. Oh mohon. Tapi ieu kiatnya pak nanam parena di darat. Abi biasana sok ningal teh kan sok di sawah gitu tah. Kumaha ieu mah kumaha hoyong lah. Oh mohon janten teu pengaruhnya pak. Bade di darat bade di sawah ge. Ayo di darat napan rawas babutna. Mohon laras. Tutan. Di sawah maneh kan kadang-kadang aya di etaan meri mararate tuh ibu oge. Oh pami di sawah mah. Sawah mah ini Tapi ieu pami di darat sami tara latina eta pangintennya. kadang engal digemuk Mohon 10 dinten 10 dinten ya teh jantena teh. mohon digemuk teh Oh gemuk sakali. Ini rame sakali tah digemuk teh. biasa di banjuran gitu bu. Awur. Oh di awur. Mohon. Wargi-wargi sadaya janten aya pelajarannya kangge urang sadayana. Ieu proses menanam padi teh. Minimal 10 dintennya bu. 10 dinten. Eta teh di naonan pak di bulut-bulut gitu. Yo pane eta anu teh Mawur Oh di sawah di sana tuh. mohon. Kete dibagi-bagi deh ya teteh. Tandur nama mung sakieu teh 5 sisi. Mohon. Nah, 5 sisi Oh sakieu. wargi-wargi sadaya janten ditanam nama mung 5 batang. 5 batang. Sabaraha minggu Pak di kajadi bibit teh Pak? Yo 10 oh 20. Berarti tanggal hiji puasa ini atau tanggal 20 hari. 20 hari jadi nanti. Terus bisa di iya gitu ditanam. Mohon. Jadi nama ada dapun tuh terus jadi kan. Nah prosesnya nanti kali song di alis nama. Diawurkeun parena teh payu sak Mohon. Oh kali dia teh aya bibit pare. Bibit pare ini Oh. kanggo dikieu deui ya. Meur kanggo ke sawah Mohon. lebih ka dieu teh kanyakeun teh di teh sama teh. ah iya nih tuh. Nah sahabat ada yang unik ya. Video mah. Jadi kata bapaknya teh ini teh di apaan pak? Di kanak nogna. Oh tuh Masya Allah. Jadi selain bapaknya bertani ya, bapaknya juga memelihara semut ini teh, tapi diambil telurnya apa ya? Iya. Diambil telur. Namanya teh kararangge ini teh sahabat. Semut kararangge, semut merah. Tuh jadi bapaknya teh sengaja ya untuk diambil telurnya. Tuh Masya Allah tabarakallah. Kreatif ya bapaknya, selain menanam padi, menanam tumbuh-tumbuhan, sayuran, buah, ternyata bapaknya juga
memelihara semut untuk diambil telurnya. Dan ini dari kedekatan ya. Ini sarangnya Masya Allah tabarakallah tuh. Sarangnya kelihatan ya. Dan ini teh dalam toples sama aqua sahabat. Ini ribuan semut ya sahabat. Masya Allah tabarakallah. Tuh di sini, di sebelah sini juga masih ada ya. Tuh saya tuh tertarik dalamnya ini teh. Nah kelihatan tuh dari sini apa ya itu teh, larva apa, anak semut ya, apa telurnya? Mungkin telur ya. Tuh ini teh lumayan banyak sahabat. Tuh nggak tahu berapa toples ya. Tuh Masya Allah, ini teh ribuan semut bikin sarang. Tuh. Bapak Ibu haturun waktosna. Hapunten ku abdi diwagel, abdi panginten bade pamitnya. Mangga Ibu. Oh, kuyos. Ibu, Bapak mangga Pak. Assalamualaikum. Wargi-wargi sadaya, mung sakitu video nu kapihatur di Kampung Cinangka, Desa Sukasetia, Kecamatan Cihaur Beuti Ciamis. Waktosna pribados pamit mundur. Insyaallah urang patepangdi dina waktos anu video sanesna. Wilujeng kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.